Wajib kabeh jalma terang sifatna pangeran, anu wajib nu mustahil anu wenang di pangeran. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat, ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman, aya heula langgeng beda jeung kabeh nu anyar, jeneng ku anjeunna sahiji kawasa kersa, weruh urip mireng ningali reujeng ngadawuh, nu kawasa nu kersa nu uning nuju meneng, anu ngadangu nu ningali nu ngadawuh, tah sakitu sifat Allah anu wajib 20. Adam hudus fana mumatsalatul lil hawadisi, qiyamuhu bi ghairihi ta'addud azzun karaha, jahlun mautun somamun aman bakamun azizun karihun, jahilun mayitun asamun ama wa qanuhu abkama, eueuh anyar ruksak nyaruaan kanu anyar, jeneng kunulian bilangan apes kapaksa, bodoh maot torek lolong pire anu apes, anu kapaksa anu bodoh anu maot, deui anu torek anu lolong anu pire, tah sakitu nu mustahil lawan wajib 20. Ari anu wenang di Allah ngan hiji sifat nyaeta fi'lu mumkinin wa tarkuhu ka fi'lihi, wenang Gusti Allah ngadamel sakabeh makhluk atawa henteu ngadamel naon bae eta wenang.